Iya, momen kocak kakek kena prank cucunya diajak ke pengajian malah ke karaoke. Aduh, 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 si abah, aduh, abah, aduh, 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 salaman abah, aduh, bunga eta hatena si abah meureun nempono herang-herang nu bahenol montok. Beda jeung nu di imah cenah cek si abah teh nu di imah mah geus rada mengkerut kitunya. Mana ieu mah geuning harerangnya terebel kitu. Make up teh geuning halus ieu mah cek si abah teh geuning nya aduh betah si abah di dia ho. Mal daekeun balik si abah diajak balik ge ho. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hey yo, what's up guys, welcome back to my YouTube Mang Topret prepet channel. Sanajan ngajarin maranan langit kocek maranan jagat 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orang tak-takan tumbung kebo di sleting. Kumaha para warga tercinta, ibu bapak amang ece aa sadayana sararehat ita sehatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anjeun sadayana cing sararehat panjang umur dipasihan rezekina anu halal anu berkah anu berlimpah. Mudah-mudahan anjeun sadayana cing jara di zaman sukses diaragengkeun milikna jeung salamet dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para warga tercinta, seperti biasa Mang Topret ayeuna akan mereaction video lagi nya, tentunya video-video anu unik, lucu dan menghibur kita semua. Nah, para warga nu karek dugi karena channel Mang Topret, karek datang karek apal karena channel Mang Topret, sakirana engke seneng kena konten Mang Topret, mangga di subscribe dan juga like, comment, and share-nya. Di subscribe meh engke tidak ketinggalan video terbaru, update video terbaru dari Mang Topret. Oke, jantos para warga tong lami-lami hayu orang langsung mulai we ke video anu pertama. Let's go cikidot. Hehe. Non iya, momen kocak kakek kena prank cucunya diajak ke pengajian malah ke karaoke. Aduh, 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 si abah, aduh, 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 salaman abah, aduh, bunga eta hatena si abah meureun nempono herang-herang nu bahenol montok. Beda jeung nu di imah cenah cek si abah teh nu di imah mah geus rada mengkerut kitunya. Mana ieu mah geuning harerangnya terebel kitu. Make up teh geuning halus ieu mah cek si abah teh geuning nya aduh betah si abah di dia ho. Mal daekeun balik si abah diajak balik ge ho. Non iya? Mahang tungguan. Oh, meuli cilok ieu si Ece. Meuli cilok ya, tungguan cenah. Lain mang liwat jemuran. Oh, liwat naon sih? Eta kutang urang nyangkol. Aduh. Kutangna nyangkol eta kan ieu tempat daun payung. Ini sengaja sih gana ieu mah heuh bapak. Tadi lewat kana jemuran nu si ibuna teh. Urang disengaja teh nyangkolkeun kana kutang hiji. Mau kutang isi bapak. Aduh. Sengaja tante sih ya si bapak. Sengajanya sih nya. Ta iya. Teu naon ngaranna? Jadi liar nih pikiran kutang si bapak. Aduh, jak bodoh lah pak. Sengaja kenteu lah. Kutang mah cangcut jangan dicokot pak, cangcut. Aduh. Non iya. Iya usaha. Ambil ku tetepan coet. Aduh. Si Ece hamil ku tukang coet. Nu bener eta si Lilis. Si Lilis hamil ku tukang coet. Tukang coetnya nu di mana? Orang Ciwalen. Orang Ciwalen cenah ieu tukang coetna. Daerah mana Ciwalen teh? Dagangnya ke mana?
Ay jalan masuk di dia di BTN tukur lilina di dia. Oh, seberapa bulan ayeuna? Anda terus dalapan. Aduh. Udah 8 bulan ya Cililis. Aduh aya boronjol heuceu 8 bulan mah. Itu tanggung jawab bisa. Duh, parah euy, tanggung jawab ieu. Tanggung jawab itu tukang coetna parah. Seberapa kali dikituna? Sekali tapi lami. Aduh, sekali tapi lami. Mitok cer gitu geuningan ieu. Lamina teh sabaraha ronde ieu si Ece. Si kana 4 ronde heuh. Ting 4 ting 5 nya. Kudu langsung jadi sih si Ece tapi lamina teh sabaraha jam ieu? 10 jam ho. Gua atuh lede 10 jam mah teu moal mungkin si kana mah. 3 jamnya 3 jam. 3 jam mun lagi geus 5 rondenya. Si Ece. Geuning kuatan ho eta Cililis. Lain maksudnya ini dipaksa apa emang diiming-iming heueuh aing apal dia diiming-iming ku tuang coetna teh Lilis meh hayang meuli coet. Duitna cek si Lilisna teh benernya. Geus gampang cenah kudu mayar. Ayo aja diajak ka kebon si kana eta si Lilis kaprok di kebon teh heuh. Pertarungan sengit eta. Ngan lami cek si Lilis teh meuli lami cenah lami sakali tapi lami. Aduh. Itu tukang coet tanggung jawab sia ngeunah pisan ngareuneuhan hungkul di ngeunah hungkul tanggung jawab henteu bina-bina teh tukang coet kahade tukang coet kahade waspada aduh non iya barusan kali ini lihat orang nyanyi nyawa taruhannya abang di sampingnya pun senyum-senyum. Lalu karaoke nya wayahna make handset singeunaheun sigana we nya ngeunaheun ieu mah sigana nu nyanyina make handset aduh gogorokan kitu geuna eueuh nyanyi teh jama cuma derek alus ieu suarana gogorokan kitu teh mabok cubung sigana ieu jama teh masih make handset meh kadenge suara ngeunaheun menikmati kalah gogorokan kitu sama teh nyanyi teh jangan mabok cubungnya ieu mah jawa teh non ieu aduh kuatan geuning si Ece mau motor ngabonceng motor aduh tukangeuna si Ece geuning kuatan eta mah wakyu terus ini labu gitu gede mata nagananya Spiderman dah naon sih dia mata hulak sih ada ya awe-awe dengan kuat maksudnya motornya mogok tak kumaha maksudnya mogok kan bisa di stepnya iya non pakai suku non didorong gitu teh nya mun mogok cuma diangkat gini kan kanu motor ke karek nembok aduh ya gini aja aduh gitu non iya naon aduh namun ditaong geuningan ujang we kepo masih kan ieu dina pikiran manehna teh ieu naon ieu asli tah henteu jamaah teh nya pedog pehelen pedog eusukan teh asli tah henteu ditaong ku manehna kitu aduh kadingali beneran ieu naon rese kanyut nah ditaong kieu mah penasaran masih ada budak teh anak nasi asiu
Non ya. Iya. Aduh. Yang deket ya. Aduh, sudah kuat aing dulu dah. Bapak, aduh. Beri ku mesra gede si bapak. Nah eta. Ngegepan pamajikan anak di sini ini mah digegep-gegep gitu aduh hanet ka bool-bool ieu mah bapak. Oh, cuaca tiris si mangeunana ngegepannya. Mana-mana hanet kena bool ngegepan pamajikan gitu. Ya aduh, digeunah. Aduh pamajikan memang enggak dikaregepannya cuaca tiris teh. Ada manu jomblo lagi kegepan naon. Tanggal jauh di kegepan. Apa iya badal guling kegepan. Bosen badal guling lagi di kegepan wae kumaneh. Udah badal raut jadi di kegepan kumaneh bae. Berapa kawin. Duh. Oke, para warga tercinta mungkin cukup sampai di sini dulu video reactionnya nya. Hatur nuhun kepada wagi sadayana nuntos nonton di awal lepikeun ka akhir. Tong hilap subscribe, like, comment, and share. Hapunten saanjana ka wagi sadayana manawi aya kata-kata Mang Topret anu ngabentar kana utara ngabentur kana tuurnya dadat kana dikorong ngabugul kana hulu angen unu kana liang tai. Jadi dihapunten nu saageng-ageng nanya. Oke, para wagi tercinta, nanti kita akan jumpa lagi di next video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video atau notifikasi yang akan lihat. Assalamualaikum. Jangan lupa bahagia.